Sonton para wargi di bumi wilujeng patepang deui sareng sim kuring sapara kanca ti Caraka Sundanologi anu bade mintankeun acara anu dina raraga ngamumule basa sareng sastra Sunda. Sumangga pepak bagiakeun acara anu teu bireuk deui nyaeta Sisinira. Pajarkeun teh aing. Pajarkeun teh aing mabok kena euy. Ceuk nyaha uing mabok. Ceuk nyaha. Uing mana teu mabok ngan saeutik. Ngan saleguk. Peda digares jeung botolna. Padahal teu mabok. Kang Iing. Pak RT. Pak RT Kang Iing. Astagfirullahaladzim. Saya tengah non mabok. Cicing. Alhamdulillah. Wah, cager sia. Aduh. Cager, eling. Astagfirullahaladzim. RT ge sakti atuh. Mangga sia teh. Pantes dijampe. Katingali aya nama kabeh euy. Heeh. Ya. Ragaji mana Ragaji di Barawa ka Cisolok. Abdi janji ti ayeuna moal mabok. Syukur euy, syukur aing moal mabok deui mah. Tapi awas, lamun isuk pageto kapangih mabok deui moal diubaran sia ku dewe. Dibikeun sia ka polisi ayeuna. Janji Pak RT moal nyata janji. Bari nage naha atuh guru mabok sagala. Apa nancek mama ajengan ge? Kararas jeung daun salam. Kacang panjang dikeuretan. Apaan miras barang haram? Kurang tong dideukeuteuan. Bener eta teh Nyai. Bener. Ye. Itu cenah Iwan Kadal. Teu jeung miras ge moal disebut kampungan deuleu. Mau disebut kampungan. Batan Waluk jeung Kararas. Pelending bawa kaleuit. Batan Wawuh jeung miras. Asa mending ka Masigit. Gitu. Benar pisan Pak RT. Mendingan ka Masigit daripada mabok mah. Tibatan mabok mah. Keur mabok mah meunang. Mending kieu we. Cek kumaha. Rawa lakbok jalan kaler. Turun mudun ka Citata. Bener. Moal mabok, moal teler. Lamun nginum cai ata. Ari bahayana keur mabok teh nya lamun tumpak motor hek bari atawa nyetilan mobil. Nya. Apanan aya bejana cenah geuning. Cek kumaha. Cipetir ka Rawalakbok. Nya. Ciaren ka Cimaragas. Lamun nyetir bari mabok rek ngerem ka tincakan. Beus sia. Balik sia, awas mun mabok deui. Balik. Deukeut jeung awewe teh meunang alah. Ye, ceuk kolot ge apanan urang teh kudu ngajauhan mimpi tu. Alias 7M. Nyaeta maling. Main. Mabok. Madot. Mangani.
Madon jeung Mateni. Nah, Teteh ari mada teh naon? Mada teh zaman kiwari mah sarua jeung narkoba. Ari mangadon mangani sareng mateni? Madon mah sok ka awewe. Ai mangani mah dahar barang anu teu halal. Ari Mateni mah sarua jeung maehan. Kaheula nya. Meuli teh bulan puasa. Artina? Teteh rek meuli pulsa. Nah, kanan tadi geus dibejakeun teteh nyai. Yen mada teh dina zaman ayeuna aya nu ngalangkung nya, aya nu ngalangkung heula. Tadi ge apanan dibejakeun ku teteh nyai. Yen mada teh dina zaman ayeuna mah sarua jeung narkoba atawa pel haram sejenna deui. Kulantaran kitu, urang salaku nonoman kudu nengtukeun sikap. Maksudna ngalalaja jeung hangasa mau waluh sakaramba rumaja harapan bangsa ulah wawuh jeung narkoba. Apanan saur pun biang ge daun waluh sakaramba delima pelak di taman anu wawuh jeung narkoba ciri jaman teh ieu. Apanan urang teh bade majang di MTV. Mangani tos direncanakeun. Daun pulus, kembang kopi, ngelalaja di hampalan. Lamun tulus kana TV, tatangga rek dibeja. Minggu kamari oge apes abi mah. Saliara kembang kopi, ngalinjo yem ka pabrik, keur kakara asup TV, rek lalajo pareng listrik. Aduh nuhun, geulis nuhun. Ieu marojang teh ti mana? Di SMK Galuh Pakuan. Nuhun atuh mangga ayeuna mah caladik deui we nya mangga. Ieu abi teh da boga baturnya. Momo, ka dieu geura moh. Tinggalin di pasar bener. Aduh, ieu mau jalan-jalan wae. Cenah mah ceuk nonoman nu tadi, narkoba teh geus nyebar ka mana-mana. Ih, hariwangnya moh. Leres pisan teteh. Atupan anu ditawakna ge nganterina hungkul. Kuduna mah jeung kakapna. Lamun bisa mah jeung hiuna. Paus ania. Benar nya moh. Ya geura teh nya. Ka mana mawa karamba? Temenan dikatepaskeun. Nya saha bandar narkoba? Mun beunang sok dilepaskeun. Nya pisan eta teh momo nya pisan yeung. Ih, jadi nya bandar-bandar narkoba teh moal kabokeun yeuh. Da eta atuh hukumanana ge enteng jeung ringan pisan. Ih, padahal kuduna mah kieu geram kumaha teh nya. Karamba mawa karamba dibawana ka Cigintung. Narkoba, bandar narkoba kuduna dihukum gantung. Lamun teu dihukum gantung mah kudu ditembak lah langsung. Da atuh di Indonesia mah hukum nanti meni gampang, pila ge di penjara. Ya tapi aneh teh teh. Naon? Lamun geus di penjara teh siga nu baretaheun teh. Baretaheun kumaha ari momo? Pira aku teh betahan nya teh nya. Korupsi kelas kakap wae baretaheun eta mah di penjara. Ku sabab kieu teh kamuarat tumpak motor. Meuli kakap di Cinahal. Penjara pikeun koruptor sok disulap jadi hotel. Bener tak kitu nya momonya. Da malahan mah mau dina TV ge diberitakeun teh kitu cenah. Leres pisan teh. Yeuh abi mah ari ngomong-ngomong penjara teh nya cenah mah ayeuna narkoba teh geus asup ka jero penjara. Bener pisan teh. Malahan mah mau geus aya nu nyieun narkoba di penjara teh. Ih, komo anu itu mah jual beli mah. Tah, yeuh abi mah asal lieur keneh tah nya. Nah teh. Pan aya nu ngajaga atunya penjara teh. Eta kamarana jalanna bet bisa asup moh. Sipir-sipir na kamarana deui nya teh ngajagaan. Tuh dipecat mah moh nu kitu mah. Aya tuh urang ngalaman jadi sipir penjara tuh eta pecatan. Ini bayu karges nyanu meureun. Kitu moh. Da atuh nu geus nyarandu mah nya.
padahal mah kieu geramohnya. Wah. Daun waluh sakaramba. Daun waluh sakaramba terus mawa korma jeung campedak. Anu wawuh jeung narkoba raga sukma jadi ruksak. Teteh teu apaleun kana ieu na teh nya bahayana narkoba teh. Aya mojang momong kada dieu. Mojang priangan Di garis kieu nya mojang. Sok mangga nya kapayune mangga enak mah tos di dieu. Urang balik we ayo aya mah yuk. Ya, Yuni, saur sepuh ge hirup mah kudu ngajauhan mimpi itu atawa 7M. Mimpi itu teh. Nu dimaksud mimpi itu teh maling, main, mabok, madat, madon, matani jeung mangani. Urang mah entong kabawakeun ku nu teu areling. Urang salaku pelajar. Ceuk abi mah tibatan ka situ raja. Jalan Banjar ka Cikoko. Tibatan ku ngaganja diajar anggul sing getol. Amit-amit kudu ngadeukeutan pel haram jeung narkoba mah. Urang mah sakola we nyer pangerti pi beukeulin jaga. Tah, salila urang diajar teh buah pala daun jengkol. Daun waru di sampalan. Ka sakola kudu getol, ka guru ulah ngalawan. Atuh bae aya ngalangkung. Sok ngalawan ka guru mah. Jabang aku kena mah bentang kelas. Dapang pinter cenah nama. Cek si Ibro ngagebrot teh. Kaci ater. Di Cimande kaci daun. Ngaku pinter. Di SD 10 tahun. Tipikanya guru eta teh. Atuh kaji imah ge si Ibro mah tara ngapalkeun. Sakapeung sok nyekelan buku tungkul si ganu heueuh. Padahal Sare. sugan teh tungkul diajar. Si horeng kainga beres. Sugan teh tungkul diajar, si horeng geus si TTE. Iya neneng nu gareulis aduh barager geura ngarapalkeun ayeuna namanya tos geura maruli geura ngapalkeun enjing bade ujiannya. Nuhun sok ayeuna mah geura aruihnya maruli geulis bager saleh. Aduh, nih gareulis resepnya. Baraya. Bangun paret di Ciberem. Anu sare bari peureum. Tengah penting ya. Parem listrik. Naon artina? Ya poe atuh teh. Teh Maya, di tadinya batur ngan nyaritakeun narkoba malah tos nyebar ka mana-mana. Ka kampung oge ayeuna mah narkoba oge tos merata lah kitunya. Kumaha eta narek kahanana? Teu aya cara lain teteh ieu mah. Iwati urang kudu eling. Rea wirid. Loba istighfar, inget tah. Istighfar. Komo deui urangnya kuduna teh kudu sakabeh parentah pangeran teh kudu dilaksanakeun. Tah urang salaku urang umat Islam. Boboko keur wadah wajib. Nyimpen mutu deket sikat. Ulah poho salat wajib 5 waktu tong kaliwat. Ae Rawon ieu teh. Assalamualaikum. Iya teh nuju ngobrol ke narkoba ieu teh Pak Ustad tah, Pak Ustad ieu narkoba nu tos ieu teh kumaha ieu. Sumuhun eta teh nuju usum narkoba teh. Nurut ke sim kuring, tamenak tina agama, jeung dari agama. Menurut agama diharamkeun. Gitu reres kanuju. Menurut aturan negara
aya sanksina di antarana kena hukuman. Pamake naon deui eta? anu ngedarkeun, anu nyieun. Tah oleh. Nah, eta kena hukum kabehanana. Anu beli kumaha? Sarua eta ge. Anu ngajual. Sarua. Kena hukum. Kumaha lamun anu ngabagikeun? Sarua kene hepake kena sanksi. Tah kitu. Kitu panginten sakatran sim kuring. Oh, tah. Bahem. Tuh, kita syukur dengan kajian kitu nya. Lain asa ciput cio eta mah. Ya. Geus mun geus datang jelema ieu mah pimol benereun ieu mah. Ulah ngaganggu wae atuh ieu abdi kudu anteu nuju medar bag-bagan agama. Yo, Kartija. Admin nih. Akang mah datang ka dieu teh lain rek ngaheureyan. Ari geus naon? Lain rek naksir. Naon? Hayang deukeut we jeung Kartija. Sarua keneh atuh eta mah. Ih. Teh, sok perasaan Dirajangan di kartu heula. Oh, nuhun, Pak Ustad. Pak Ustad, aduh tuh jadi we, Pak Ustad teu aya ieu ngaganggu jadi we poho deui. Ngaco tuh. Ustaz kesianan kudu kitu mah. Kala nepi ka mana tadi teh ohnya, pokona namanya urang teh ulah nepi ka eta nu paling penting mah ulah nepi ka poho ka salat 5 waktu ulah ditinggalkeun. Omat eta mah dengikeun tah ka ngomong. Homonya lamun di barung ku salat sunat. Oh, asup hebat, eta tahajudnya. mah hebat kitu mah. Nah, eta gogodana teh salat Naon? tahajud teh Kang Oma deui wae gogodana. Lain. Oh lain, lain. Ngobrol terus Kaca piring, daun walu, kucubung, di kebon engkol, udang peting, panon tunduh, terus we ngarengkol. Kan Oma pisan eta mah. Iya, gogodana eta. Kartija. Sigana mah tadina Aya nu ngaliwat heula euy. Kumaha teh ieu? Kumaha? Kaca piring, daun walu, kucubung, di kebon engkol. kebon engkol. Kebon engkol. Udang peting. Panon tunduh. Terus we tungtungna mangarengkol. Iya pisan tah. Kamu mah ieu. Kartija. Kartija deui wae. Soal sare, soal nunutan mah euy. Lain ngasukur urang wae. Saha? Wakil rakyat nu jaranang ge euy. Lamun sidang di geuning narunutan. Melak jaat tina galeng. Daun gedang jeung rambutan. Wakil rakyat nu jaranang mun sidang sok narunutan. Tah, lamun kitu mah nya engke jaga Kang Oma jadi anggota Wakil DPR, DPR. jadi wakil rakyat. Sigana mah moal merenya nulisan. Teuing beuneu gerakna tah. Moal Mbah Umar mah. Mbah Umar mah moal mah jika cidagu seuh. Moal. Moal. Molor unggul. Nyegrek. Paling-paling oge nyegrek euy. Eta mah sarua keneh atuh. Benerna ah. Ari wakil rakyat saukur nunutan nya eta mah leuheung we keneh nya leuheung we pokona mah nya eta anu ngisinkeun mah wawakil rakyat anu katangkep ku polisi pihak berwajib Mohon alatan narkoba. Astagfirullah. Kitu deui artis-artis anu tos kawentar nya isin pisan atuh mengiring isinnya. Nya eta mah nya eta nyaan ngerakeun nya. Nya eta nya malakiris di muara. Dom-doman jeung sikikani. Loba artis eta di penjara. Kanyahoan pesta sabu. Silakan sabu deui ka dieu. Pulang anting sabu-sabu. Akang malah rek kaheureyan. Dek naon deui wae atuh. Hayang leupeut ti Waijah. Hayang deukeut jeung Kartija. Sok atuh Kartija
jama kadukun meureun. Assalamualaikum. Aya naon ieu teh, aya naon lagi bae ka kupingna teh. Nyeta ieu teh. Kumaha. Ieu teh sarosna mah nuju ngobrolkeun perkawis narkoba. Bari mah patahan ieu Kang Oma. Meni rada hese ieu cobi aku tentangkeun. Iya Ustaz. Kumaha. Tadi teh ngobrolkeun masalah narkoba. Cing pamenak Pak Ustad kumaha soal narkoba. Bari papatahan sakalian. Apa cek simkuring tadi tos ditetelakeun. Yen menurut agama oge haram. Haram. Da bisa ngarusak awak. Ya teh nggak mabok setiap nu nggak mabok teh diharamkeun. Cobi geura aos di dekat aya. Tah sia ya geura coba. Tadi geus dipapatahan ku RT. Moal mabok deui dinya teh. Ayeuna masih kena teler. Da teu kuat haus saya nginum geus Bebaskeun tak kasusukan. Ini kumaha ieu. Ka abah. Geus di ku RT teh geus dipapatahan sagala rupa. Geus dipapatahan ku di dieu teh. Geus eureun cenah. Kuring mah anu geus kieu. Tara kieu anu kieu cenah. Sugan teh kieu teh. Haripek kieu teh naon? Kieu. Wah, botol lah segede botol. Jadi dia ayeuna jadi kieu gitu. Model kieu teh di Gang Data mah si Iwan Kadam. Ya, sing ingat. Eta teh urang teh ngan ukur nikmat sesaat. Kita anger we ka itu mah masalah teh jang. Aya ieu deui ka ieu ngan ukur sesaat hukum mabok mah ngahilangkeun ukur saeutik. Ka itu mah lieur batak kudu ingat. Kalau mau dicari lah ka kulantaran mabok. Yo, Iwan. Bisi siga si air kampak tuh nu di Lembang. Gara-gara mabok teh si air kampak kieu ningali bujur munding. Udah. Hayang tiga kitu. Kieu euy. Hayang mabok mah teu kudu make nginum sagarupa. Nginum tai kotok sabaskom ge euy mah. Ai jadi nendeun pusara. Tos ayeuna mah cangalik we marulih deui nya. Mangga. Mangga. Geus penting datang nu kieu mah euy. Tos acara sisiniran dina santen ieu dicekapkeun mugi ka dieu. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Hapunten kana sagala kakiranganana. Mugia urang tiasa ditepangkeun deui. Cak.